mun urang terusing Hei, urang ngadoping oh Pak, urang terusing pusing kumaha. urang ngadoping. Nah, jadi saat tos ditabet tadi terasi masjid urang teh di dia bisa ngaji, bisa ngadoa, bisa sholat teh Kang Bet. Gara-garanya pasti geus jelas aya guru ngaji. Aya guru ngaji. Sabe teteh tah saya mun abdi mah nya. Ieu hatur nuhun ka para ustaz. Nuhun. Anu parantos ngawuruh abdi sadaya di dieu dugi ka tiasa alip-alipan dugi ka narabas harita mah we Mang Bet. Saya mun abdi gitu ke bilih aya nu nami tambihan ustad-ustad nu kantos ngajar urang ngaji kapungkur. Abdi saya mun abdi aya Kang Tatang manawi ayeuna linggihna di Sukabumi manawi Kang upami telepat. Terus bisa. Tatang teh aya dua kapi. Tatang mana wae? Aya Kang Tatang ieu nu Ibu Yus RT. Oh mohon kakanan cuy manawi nya. Yuyu kakana Yuyu teh ke Yuyu. Yuyu. Emon. Tanjak. Nah, abdi mah ku Kang Tatang Tanjak. Tatang anu ayeuna manawi pamit telepat linggihna di Sukabumi. Hatur nuhun Kang Tatang. Hatur nuhun. Teras aya deui Didi. Eta ngaleut nami Didi di Masjid Urang teh. Aya Didi Oleng, aya Didi Ipong, aya Didi Botewa, aya Didi Jahit, aya Didi Er. Ini mah aya Kang Didi Er mah manawi wargina Mang Wanek. Nah, Wanek. Nah, terus aya Didi Ipong, tos sebab. Jadi budrik. Aya almarhum aya tos pupus namanya Maman almarhum. Mudah-mudahan sing ditampi manis. Mudah-mudahan di lapang umurna insyaallah almarhum ilmu anu parantos diturunkeun dipasikeun ka abdi sadaya bakal janten amalan nu teu putus manawi Amin. Maman almarhum. Amin. Nah, tos di puseur daya manawi tadi teh nya aya tabet, aya Masjid Nur Alim. Kayak kana balik di kan Masjidul Alim aya saeutik ye carita. Aya nostalgia kuring. Carita teh kuring diajarna teh guruna teh Wadidi Jahit. Nah, Wadidi Kapur. Baheula pan aya dua ruangan, beh tidur jeung beh kaler tah. Beh kaler mah modelan ampri mik nu kitu, tah beh tidur dihijikeun teh jeung lawan hejo. Ning, Tutup katil. tutup katil. Didinya aya dongeng nu gaduh dongeng jeung tutup katil ka lawan hejo. Nah, di rumah tah ngajina teh di dinya. Itu da baheula mah di Nur Alim teh atuh pagimbungnya. Nah, saurwa di kaputek ieu sok deh pimpin doa dan tos ngaosna. Cek abdi teh, ayo saat acara urang tos ngaos, urang ngaoskeun Al-Fatihah sareng istighfar 3 kali. Mulai abditnya alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah. Ari pinggiran kuring si Panjul. Pendi. Mang Pendi, si Panjul Pendi. Pas bagian istighfar, pan ari urang mah istighfar teh astagfirullahaladzim. Itu eta si Panjul jelas atuh da kana ceuli. Istighfar. Kemana maju aja Mang maju. Kayak kurang kan orang sibuk lah. Bintang tamu lah. Jangan west Ari cek urang teh. Jual gini. Pernah gitu. Baru kumaha di istighfar. Urang baca istighfar tiap kali. Pangkurang mah panjulnya lain ngabuli ieu mah lain ieu mah. Kenyataan carita ieu mah. Dongeng lah gitu. Ya, gitu manawinya aya dongeng lah seueur manawinya. Nah, juara ngaji, juara hebat we. Anjir. Pokona malah. Apa dah we musuh jeung anggota nangan hiji pesertana Datang di mod lainnya di Ipong kasalib. Oh, jelas satu dari mah juara kecamatan atuh eta mah lain lawaneun atuh urang mah. Nah, sanesna masjid di Masjid Nur Alim aya oge tempat ngawuruh ngaji sareng bag-bagan agama teh di Tajuk Al Hidayah.
Oh di Tanjang. Hari tama ka telah teh Tajuk Tanjang. Kalau Kaleresan aya Kang Aman, menawi Kang Aman. Hatur nuhun Kang Aman, teras almarhum Ustaz Uwu. Nuhun almarhum sami mugi ditampi nama Islamna, diampun dosa-dosana. Main Teras Kang Aman teh lagi di mana Mang Timo? Cidahu mana di mana nya? Cirebon. Di Cirebon. Alhamdulillah. Di Cirebon. Panjang yuswa Kang, sehat selalu. Amin. Aman. Terus aya Ustadz Kamil manawinya, Ustadz Jaki, Abdul, Abdul nuhun manawi piwurunan. Harus babar. Termasuk di Tajuk Tanjak teh aya Kikindewan teh di dieu. Oh aya. mohon. Aya Kindewan di dieu teh. Aduh masyaallah dah. Duka dabukna abong budak mun jaman haritanya. Da hari rasa mah geus aya mun jaman haritanya. Alhamdulillah eta ditungguan mang poe-poe minggu tahun-tahun. Kindewan Aya si Kindew teh. Alhamdulillah. Meureun bagjanningnya kitu jodoh. Salam ka teteh Kindew. Alhamdulillah. Aya Kindew nya teh ayeuna teh janten mamafatan maksudna. Kindew eta teh alhamdulillah kitunya. Ngan henteu we kitu harita di tes Sapinah Jurumiyah mah da. Masjid urang mah di dieu teh aja da. Teu aya ustaz anu tiasa kitab koneng kitu nya harita. Iwati Tajuk Tanjang. Gitu. Terus aya di Mas Yatno nya. Nu ngajar kitab koneng teh. Mas Yatno Ya, Mas Yatno Jawa. Beli ha? Ya. Heeh, Mas Yatno di Jawa nya. Ya, Mudah-mudahan nuhun kanggo Mas Yatno oge. Nah, terus mau bed ya. Urang pan tadi ti Puseur Dayeuh. Ya, ti Puseur Dayeuh aya Tabet, aya Masjid Nur Alim ka Tanjak Salit, aya Tajuk Tanjak tadi guru ngaji urang sadaya. Aya kalurahan Sa Palina di sabudeurna eta teh. Terus manawi ka guru-guru ngaji nu teu kasebat di dieu hapunten. Mohon. Manawi daya ilmuna terbatas gitu nya. Tapi alhamdulillah insyaallah doa ti simkuring sadaya teras ilmu anu tos dipaparinkeun ka simkuring sadaya mugi janten amalan moal putus. Amin. Terus ka kulonnya mau beda ari mapak teh geuning pan tos ditabat di tengah urang nu mulung tadi teh dongeng teh ngerokok mulungan koin nu gulayunan segala macam mapak teh kan ka kulon. Cik ingat teh favorit mamaungan teh iong teh aya saha wae cik pemainna coba. Ananang teh mau nini-nininya besok mau berkat juga mau. Bener. Asin teh. Asinnya lokasi yang sanggup jeung mie. Ya sebangsa ning gitunya. Karena mau mobil nya teh. Naon sina? Mobil naon? Mobilan. Terus sadi aya Mang Uri meureun. Mang Uri. Sauri. Eta mah mau kadang mau catrok, paling favorit mah si Petruk. Mau kan jangkungnya bener-bener. Sauri bae kareksa eta jangkung mau 2 Uri. Hari keun ngomongkeun bag-bagan Maung Putri. Sing kuring mah aya favorit pisan. Saha? Mang Jun. Oh iya. Gerakan 1 2 sampean we kitu anu tah. Buah musik ka mana? Gerakan problemo aja. Nah, logat lah gitu. Raskan di teh mapok teh ka kulon. Di kulon teh pan ka girang. Tah budak sunat ke dibokong dicandak ke makam karuhuna teh ka abahna teh ka uyana. Urang mah barudak pan nyadap anu jalan nungguan di balong girang teh. Atas numpang ti wetan. Pan panas teh anya ngarojai. Dari tama buligir ge asa ka era urang. Eueuh. Bakat can aya nanaonan meureun di dinya nanya. Itu jadi asa rimeh we gitu. Pas we kitu dapat tunang yang miru buligir gitu. Mau buta saha? Ari mau mana mau buta mah satu hari tanya kan. Mau buta mah Oji. Udah paling Oji tanya. Oji Ragen. Oji Ragen. Oji. Leres. Oji. Labaktos Oji saya pisan jogetna lah. Contoh tah raoseun pisan. Ngareuneuhan cek Ngareunah. Nah, jadi komitos digirang teh kan murang kali sunah nuju di nyekar mana gitunya ka makam karuhuna. Urang mah kan nungguan di handap. Cenah si beungeut ku cai girang teh. Sotok ke sotok deui. Cuanki. Oke, atuh bisa. Cuanki. Mang, yo. Iklan. Endorse. Cuanki Mas Apen. Nah, jadi eta teh urang mah kan ngarojai gitunya, can anu cenah
cibeungeut cenah awet ngora teu nyaho matas panas karena cetis teh kalau kamu gas teu kalau teu. Nah, jadi ayeuna girang atau tadi girang teh aya makam keramat oge mah makam saha cenah di dinya teh mah makam Pangeran Arya Adipati Ewangga. Eta salah sawios Kuningan, leluhur Kuningan, petinggi atanapi anu ngadirikeun Kuningan arita. Nanjak sakedik ra ka pereng mas belokan. Lebat nu jajalureun ayeuna mah jalan Kalapang di hadap salib. Aya makam saha cenah di dieu? Eta mah atuh makam kaluhur urang deui eta Pangeran Arya sanes Pangeran Ramajaksa Pati Kusuma. Mudah-mudahan segala kesayanganna ditampil. Amin. Nah tadi reunkeun atuh Mang. Itu deh itu tajuk. Oh ditajuk. Mungkin menuju endorse ngantosan Di depan ditajuk. tajuk bener. Sabar aja di 2 3 4 5. Sok we ngetang 10. Sabaraha lah nu bade ieu. 10. Ge mah keur kagok gitu. Genep. Jadi tijarian teh kan urang teh geus leumpah. Jadi Genep. gira rek main bola teh nu can ge anjog geus capek. Can main bola geus capek. Favorit yang kuring mah ari make deker di dieu teh ya make calokop berjung merah pan calokop nah ke ku abdi digambarkeun calokop teh kos di mah nah aya lapang tanjak teras di dinya teh kan urang teh mudun di KRT hiji apa RT 2 teh di tanjak aya oge lapang legendaris RT hiji RT 2 lapang legendaris teh lapang naon cenah Mang Timo Bangladesh. Terus kan lapang Bangladesh Jauhnya di India apa Bangladesh teh? Perbatasan India di Pakistan. Di main bola Mian sarimi mami harita nah kitu manawi kanggo nostalgia urang aya keneh teh usur keneh kan ka kidul aya Masjidul Iman urang teh di dinya ge aya nostalgia manawi kan ari lebaran da di dinya ada masjid raya urang teh masjid agung manawi kitu tapi di Nur Alim ge kantos teh lebaran sate acan aya di ditu manawi sate acan aya nu di Nurul Iman kaki dua sakedik pan aya dam sok ngaku sia pernah teu leuman di dam nyelang gorong-gorong da urang mah di SD geus aya anu kantos teu leuman di dam harusna utami nama barudak SD Kidul SD 2 da pasti pami Eta teh dibudakeun aya waterboom. waterboom di mana-mana kan bisa nah eta teh aya dam terus ka kulon sakedik aya Cibangir aya Cirupa aya Cihulu Kuningan nah Cihulu Kuningan kayak urang bahas sasarengan kumargi da sanes alimna bahas ayeuna manawinya kahiji durasi kaduana meh panjang ongko episodena itu anu tok terus ieu nu endorse karunya lamieun ngantosan Ya, tah manawi kanggo segmen anu ayeuna Mang Ubed kanggo nostalgia urang ngemutkeun ka dulur-dulur nu di lembur baraya nu di kota nostalgia naon bae nu pernah aya kaalaman urang sadaya teh nya tadi salah satunya terus dibahas di Payun panjang lebar ku Sin Kuring sareng Mang Ubed sareng sapana kanca di SNS Sawadi TV nya eta aya Tabet aya Masjid Nur Alim Kagirang aya makam keramat Arya Adipati Ewangga aya Ingko aya Olet segala rupi nah manawi nu sanesna tadi terus kasebatkeun insyaallah di episode berikutna ku kituna tonton terus pantang terus dina acara Doping ngopi jeung kuring subrek tong hilap eta mah like jeung komen nah ke manawi dulur-dulur baraya sadayana nu kantos ngalaman atanapi gaduh carita lucu dongeng-dongeng didongengkeun anu tadi tos dibahas ku urang sadaya mangga komen we lebetkeun di kolom komen engke ku Sin Kuring di dieu diwaler manawi aya pangemut-ngemut oge gitu nya ngemutkeun kritik saran manawi kirang naon kurang kumaha kitu teh mangga da ieu teh manawi channel ieu teh TV teh kanggo urang numpahkeun gitu manawinya numpahkeun nostalgia mudah-mudahan ide-ide kreatif lah mudah-mudahan ada manfaatna manawi sakitu kanggo episode ayeuna kapunten bilih aya ucapan anu cariosan anu kirang berenah aya penjelasan anu cenah teu kitu beda gitu punten da eta mah nu kaalaman ku urang sadaya ke zaman urang teras bilih aya nu kasebut
kasebut kasabit manawi gitunya nami Sebat kasambit. pilih kitu da abong banyol manawi lah simkuring ieu sareng Mang Ubed teh mugi Jembar manah lah. jembar manah nuhunkeun ageung ditawakuf nuhunkeun dihapunten manawi teu janten pacekadan ka payunda ieu teh aya maksudna naon insyaallah niat urang sadaya sae Insyaallah. kanggo nostalgia kanggo nusono ka Windu Herang mangga di channel TV ieu simkuring sapara kanca bade midangkeun naon wae nu parantos aya nu parantos siap ditayangkeun di ieu channel di ieu TV Mudah-mudahan katampi dina manah mohon para wargi. sakitu SNS. manawi anu kapiatur kanggo episode ayeuna mudah-mudahan panjang episodena Amin. nu sabrekna seueur nu Amin. like and comment-na seueur pamudah-mudahan janten support penyemangat kanggo urang sadaya Doping. sok Oke, guys. ulah Mang Ubed satu acan urang pamitan urang tutup ku lagu Pokojo Ya. nyaeta nu judulna Doping. Mun urang terusing, urang ngadoping. Oh, Pak. Mun urang terusing, Rusing kumaha? urang ngadoping. Oh, gitu. Doping, dongeng ngopi kuring. Doping, dongeng ngopi jeung kuring. Asik. Mun urang terusing, yuk urang ngadoping. Alah, emak. Urang kerungsing, yuk urang ngadoping. Doping lain sembarang doping. Doping dongeng ngopi jeung kuring. Doping dongeng ngopi jeung kuring. Doping dongeng ngopi jeung kuring. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Salam. salam. Jos gandong.